A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i mursalin wa awliya'i waswari wassalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan rasyabul qari ajilani wa khususan larusyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa khususan laruhi wasallim kitab Tijan dari wasallim wa purim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wa muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana kitab Tijan daruri wa yajibu sareng wajib bihaqihi ta'ala dina hakna Gusti Allah ta'ala non al wahdaniyatu sifat wahdaniyat hartosna wahdaniyat nunggal fi dzati tunggal hiji dina zatna hijina lain bing bilangan hiji 2 3 4 5 hiji we dikurangan teh bisa kurang nunggal na nunggal wa fi sifati esa wahdaniyat teh wa fi sifati jeung hiji Gusti Allah dina pirang-pirang sifatna wa fil amali jeung Gusti Allah hiji dina pirang-pirang padamelanana wa ma'na wadaniyatu jeung wa ma'na wadaniyati jeung ari maknana sifat wahdaniyat bidzati dina zat yes maknana wahdaniyat dina zat annaha tasanyanyana ieu zat laesat eta henteu aya ieu zat muraqabatan eta anu disusunkeun min ajzain muta'addidatin tina pirang-pirang juj anu bing bilangan wa makna wa jadi ari Gusti Allah mah hiji dinu zatna teh lain tersusun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan. Zat Allah mah emang nunggal lain jiga juj urang ya awak hiji misalkan si Udin aya leungeun aya mata aya panonton tersusun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan tah mah macem-macem. Nah misalkan ieu pulpen ieu tersusun tinu naon tinu tintana tinu plastikna tina warnana terus tina ieu tah aya anu herangan aya plastikna tah ieu pulpen teh tersusun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan. Zatna Allah mah henteu tersusun tina pirang-pirang juj anu bing bilangan nunggal doang esa doang hiji doang gitu sarupa doang sazat doang tah eta zat Allah maksudna hiji zat Allah teh lain tersusun tina macem-macem bahan gitu tunggalna teh hijina teh esana teh lain tersusun tina macem-macem rupa-rupa pirang-pirang juj lain. Wa mana wadaniyati fi sifati jeung anapeun ari makna sifat wahdaniyat fi sifati dina sifat anahu eta yen sanyanyana Gusti Allah taala laisa eta henteu aya lahu eta tetep di Gusti Allah non sifatani dua sifat paksaro tuluy leuwih loba min jinsin wahidin tina jinis anu sahiji ka kudrotaini sapertikeun dua sifat kudrot wa hakadza jeung saterusna walaisa jeung teu aya ieu Gusti Allah teh ieu sifat teh li ghairi sifatin tina liana sifat tasyabahu anu nyerupan ieu sifat ta'ala kana sifatna Gusti Allah taala. Lamun maknana wahdaniyat dina sifat hiji dina sifat teh sifatna Gusti Allah teh sifat kudrat Allah teh hiji sifat kawasana Allah teh hiji lain dua sifat kudrat ke Allah teh hiji doang sifat iradat Allah hiji sifat ilmu Gusti Allah hiji sifat hayatna Allah hiji eta sifat-sifat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam tah sifat-sifat eta teh hiji henteu dua sifat kudratna Gusti Allah. Contoh sapertikeun Gusti Allah kudrat teh kan kawasa artina teh kawasa ngagerakeun muterkeun matahari kawasa Gusti Allah nyangkeun matahari kawasa Gusti Allah ngagerakeun sakabeh makhluk anu aya di alam bumi ieu tah sifat kudrat Allah eta teh hiji sifat kawasa Allah eta teh hiji henteu dua gitu.
Jadi lamun aya dua sifat kudrat pasti bertentangan sifat kudrat nu lain jeung sifat kudrat nu sejena. Nu hiji boga kawasa, nu ieu boga kawasa. Nah, jadi bertemu dua kekuasaan ke bakalna repot, saling bertukar atau beradu. Jadi hiji sifat kudrat Allah mah. Nah, eta sifat Allah anu dinu hijina Allah dinu pirang-pirang sifatna, senajan sifatna Allah seueur tapi tetep sifatna hiji wae, kudrat hiji, iradat hiji, ilmu hiji, hayat hiji gitu. Wa mana wadaniyati jeung anapun ari manana sifat wadaniyat fil af'ali dina pirang-pirang pada melanana annahu eta sanya Gusti Allah lesan teu aya eta tetep ligori diliana Gusti Allah naon pilun hiji pagar pada melan minal af'ali dina pirang-pirang pada melan. Nah, di contohna Gusti Allah hiji dina pirang-pirang pada melanana teh contona teh sadayana pada melan anu aya di alam dunia ieu atawa di luar alam dunia ieu nek planet-planet gugusan bintang Bima Sakti jeung sajabana. Pekerjaan-pekerjaan teh sadayana teh eta teh pada melan Gusti Allah, tetapi pada melan eta teh hiji asli nama Allah hungkul nu ada mah teu nu aya nu sanesna. Teu aya di lain Gusti Allah anu migawe pada melan ligoiri hilaesa teu aya ligoiri tilian Gusti Allah piluman anu migawe hiji perkara. Pilun eta migawe perkara minal apali tina pirang-pirang pada melan tuh. Sadayana ge pada melan Gusti Allah, hiji pada melan Gusti Allah sadayana oge. Teu aya pada melan anu di luar Gusti Allah. Berarti hakikatna sadayana jami ge eta pada melan Gusti Allah. Henteu aya lesa ligoiri pilun pan teu aya hiji pada melan anu kaluar ti Gusti Allah tuh. Berarti setiap aya kejadian naon wae teh pada melan Gusti Allah, nek alus nek goreng. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala ban kitu. Ceuk dina qada jeung qadar setiap kegiatan kejadian anu alus anu goreng anu menerima anu nimpa ka urang eta khairi wa syarihi minallahi ta'ala eta sadayana ti Gusti Allah ta'ala. Berarti eta padamelan sadayana padamelan Allah ta'ala. Henteu aya hiji padamelan anu kaluar ti padamelan Allah ta'ala. Atuh ari geus sadayana padamelan Allah ta'ala mah urang tinggal pasrahkeun wae ka Gusti Allah, sadar narima kana kekuasaan Gusti Allah, ngajalankeun sadaya anu diperintahkeunna, ngajauhan sagala anu dilarangna, pasrah sapasrah-pasrahna ka Gusti Allah. Wadiduha jeung ari lalawanana sifat wahdaniyat ata'adudu eta bing bilangan. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Gusti Allah wajib kasifatan ku sifat wahdaniyat annahu eta sanyana tingkah jeung kalakuan laukana lamun mabuk ti Gusti Allah muta'ammidan eta anu bing bilangan lam yujad dang tu diayakeun Gusti Allah teh. Lam yujad mangka moal aya naon syai'un hiji perkara min hadil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Dalam sabartikeun Gusti Allah bing bilangan tegasna ai pangeran teh lain hiji gitu. Pangeran aya 2 aya 3 tangtu moal aya ieu alam dunia teh sabab atawa alam planet-planet nu lain matahari teh sabab lamun pangeranna 2 bakal diadu pangeran nu ieu hayang nu ieu, pangeran nu ieu hayang ieu, pangeran nu ieu hayang ieu. Jadi siling boga kekuasaan. Lamun pangeran aya 2, lamun Allah na aya 2 atau aya 3 bakal moal beres si kahirupan teh. Nu hiji pangeran nu ieu hayang kos kieu. Pangeran nu ieu hayang kos kieu tah. Jadi moal betul lamun pangeran henteu nunggal, henteu hiji. Matak pangeran mah wajib kasifatan ku sifat hiji, esa. Hiji nunggal. Gitu. Sagitulah pembahasan tentang sifat wahdaniyatullah wa alam bisawab.